Kak, ari si Kosim eueuh kahayangnya hirupna. Kahayang kumaha? Unggal poe gawena teu boga duit, bae rokok ge sok mentaan bae ka aku. Heeh, ai kitu. Padahal unggal peuting begadang manehana nanya. Cik urang mah dibarengan ku nyegik. Ke beunghar si Kosim. Anjir. Ih, pan cek hajar mah era maogenan begadang boleh saja kalau ada perlunya. Tah perluna dibarengan ku nyegik da si Kosim teh butuheun duit, Lin. Heeh sih, perlu duit bener. Parah anjir prinsipna bibi aing ieu. Kade guys tong diturutannya. Ulah. Anu osok resep begadang ulah anjir. Rada sesat bibi aing mah ieu. Ini aya wae bibi aing ya ampun teuing. Aya wae ya aja. Bonceh kalung. Sim. Orang jeblak ya. Nyeblak di mana, Brad? Tadi dinya anjir seblak nu anyar. Nu seblak parasmanan teh ya. Heueuh. Yuk, Koream kamarina Kosim katipu anjir di dinya mah. ketipu kumaha? Heuh cenah seblak parasmanan cenah ambil sendiri. Ari pas Kosim ka ditu aja mun ngabeng-breng jalma lobaan sugan heueuh sorangan Kosim hungkul. Anjing sok mislek deui wae ieu otakna si ieu. Heueuh atuh kos ya. Maksudna ambil sendiri teh maneh nyokotan sorangan. Naon anu rek dihakan ku maneh nyokotan sorangan. Lain maksudna maneh ngajedog sorangan di ditu. Kan itu teh warung seblak, atuh teh pasti ngajenggreng jelema loba atuh. Angger Brad Koream Kosim aku masih di dinya make jeung hayang nyeblak wae atuh nu sejen we naon atuh. Si ieu mah teu ngarti pisan aja. Peka atuh kehead ya. Maneh nyawa teu ayeuna loba pisan anjir tatangga anu posting eta nyeblak di dinya. Aing ge hayang atuh anjir kebutuhan story aing nyeblakna mah teu pati-pati teuing beuki aing. Panasan teh ya deui. Teu naon kita ngai panasan ku masalah story eta nyeblak mah. Ngan kade omat Brad sapada-pada di dinya sok panasan ge ai tatangga maot mah ulah panasnya. Kata di dinya hayang maot deui sarua. Basia we. Moal goblok situ aing maot mah aing moal panasan so. Ya wae aing Kosim ampun teuing. Bisa wae ieu anjir. Seblak ceker. Brad, aceng mah yang micenan kadugalan geuning Brad. Atuh piceunan atuh. Era geus kolot anjir, da geus teu dipake berenang geus pangsiun jadi preman ge pan. Piceunan bener gitu. Nya Brad, aceng keur ngora mah segala dipasangkeun kuda Brad. Boga ilmu rawe rantek Brad. Kulhu geni. Anjir. Harudang yo. Hariana dari kadugalan mah Brad. Percaya. Percaya guys nya. Mantan preman anjir, pasti boga nu karar itu mah. Ngan ayeuna mah geus teu matih sia Brad. Ilmu teh. Nya Brad, ilmuna geus teu matih pisan sia. Pokona boro-boro bangsa dikadek kitu Brad aceng mah. Urak sukro ge geus teu teurak. Please ceng. Ya eta mah lain ilmu nu teu matih. Huntu anjir nu geus punglak ceng. Saraceng aya wae. Ampun teuing. Bisa wae ieu anjir. Ilmu kutu geni ya. Teuing ilmu katumiri anjing. Brad, ari di dinya apa tuh Brad? Silsilah turunan aceng Brad. Anger aing saraceng ya. Please ceng ya. Guys nyawa tah nu kieu nu disebut pertanyaan yang sangat goblok sekali. Nanyakeun ka urang. Heueuh apa urang ceng? Ceng ya. Turunan aceng mah nya guys nya. Militerna teh luhurna teh nya Raja Namrud, ka Firaun nya, terus ka Jenglot, tah terus we kana Batu Ali. Tah ieu nu terakhir ya turunanna RB. Anya rantai babi teh geuningan jimat tutut terak di kadek. Aceng. Guys.
teruntuk ya kanu garableg hayam, kanu ngaringu hayam ya. Cing lamun arek dikencarkeun mah pempesan hiji-hiji tah hayam teh euy. Bisi kacontoran jiga aing boga hayam dina topi hungkul ngan saukur hiji ieu bari jeung tara modal ya hayam. Tapi aing kesibukan unggal isuk. Mersihan teras kulantaran loba tikotok. Aing lain jelema kurang sibuk lain euy. Tapi da aing ningali tikotok dina teras pabalatak masing arenclo sing aremno. Piraku ku aing rek diantot. Bener tuh. Aing mah teu jadi masalah sebenarnya. Nyata matak jadi nyengkelit kana hate. Salila lain nu boga nah modal na teras aing. Ya, da ku aing dimalum hayam mah da teu bogaeun adab. Lain naon euy. Bisi jadi mamala. Dosa nu teu karasa. Anu tungtungna nu teh bisi jadi ajab. Pasok lalajo sinetron Indosiar. Anu film ajab teh. Engke teh judulna teh kieu guys. Ajab. Mayat berlumuran tikotok sehingga tidak ada yang mau menguburkannya. Tah bisi kitu. Ya. Sakali deui teruntuk kanu boga hayam mun rek dikencarkeun pempesan. Wassalam. Ya. Hari Gatot-Kaca teh bener kuat. Nya atuh. Geus teu kudu ditanyakeun deui mah Gatot-Kaca mah. Pan terkenal na oge otot kawat tulang besi. Dina dunia pawayangan mah panggagahna Gatot-Kaca mah. Oh. Sigana eta kacana make temper glassnya. Nya ada HP Android make temper glass. Otot kawat tulang besi. Ototna kawat tulangna besi ti mana kacana ai mama. Apa eta ngaranna ge sentot kaca? Gatot lain sentot. Oh, Tiraha Gatot-Kaca anjir jadi sentot. Lain eta geus ngararopi can sok ngararopi heula tuh bisa cari leupeung anjir. Keur ngopi si Brad mah. Ya le. Kopi beng-breng kieu. Keur dibaturan ku bos Cuplahem tuh. Belah dia. Mantap, yo. So ngararopi lah. Ya. Anu keur ngopi eta sok buru diuyuk kopina. Siga buru diojayan ku Daniel aja. Tamahan lah. Naon ieu teh? Melipan. Kan kamari enggeus meliban mah. Tinggal ban hareup ayeuna kamari ban tukang, ban hareup sarua geus kuno teu naeun dipakena. Teu kudu. Mama keur meuli bandros yo, dipisah da. Naon hubunganna bandros jeung ganti ban mah? Teu pan ke bana pek wae keur aya. Geus ngacaprak deui wae ieu pojikan aing ampun teh. Terus lamun misalkan eta bana dipake ku aya, eta erosna rek dikumahakeun. Nya rek dipelakeun atuh diburuan. Ese